anak anu tangtos parantos katawis kusimkuring keluarga besar Bapak Hajat sakitu buyubna sakitu kompakna gitu nya mohon kanggo ngiring dingah ka Bapak Hajat sepuh Bapak Hajat anom utamina ngareulih panganten sunat tos teh salabar mamah tati mohon kurang siapkeun murang kalina panganten sunatna cek ega alpat hidayat oge sanesna anu ngiring kaul urang tunggangkeun kana kuda urang pirik ka payunan panggung kumangurpi selamat datang sok Dede Ega silakan mohon kanggo naik kuda renggong tuh ahli warisna mama tati anu atos-atos mah anu atos-atos atos di lojinya nya bade nyawa ya pasti mangga selamat datang mama kurang sangakhirnya siapun ahli warisna kanggo nyawer mangga diantos sok Dede Ega atanapi urang kali sepitan laras mama di nu mana cenah kitu laras mangga teh langkungnya gitu anu sanesna gitu ngikut gitu nya mangga nu gaduhna di payu nu gaduhna cenah mangga Dede Ega tos tunggang nah gitu aduh saya payuna si Dedena Dede pangwayuna gitu duh si Empeng kaocok kurang loji tos nukeran ka itu dek naon nyaan tadi katempo ku kuring amprok kuring ti pasir ka dieu terus di pom ngaliwatan pom bensin di Borelang jadi nukeran ayo horeng jang nyawer ka urang nya lain kan jang kabudak ampun teh mangga mas pasti pengah di dieu mah pasti terus katingali tuh aya kandang hayam jang dewek oh sate kamana wae nyarita teh
Iya teh. Nembe ge salagu. Nembe. Komo beureun lamun 10 lagunya. Itu Mama Tati. Boleh mangga. Mangga mama. Heh, engke siangna teh tong waka arwihnya. Sampai sonten sampai tabu 5.